Nuju naon? Nuju ulin. Uji ulin naon ngiringan lah. Kengeng teh ngiringan. Kengeng. Nah, ayeuna tepang deui sareng Teh Mai nya, engke Teh Mai ngiring ameng nya. Ayeuna orang tepangan heula sahabat Caki anu di bumi nya. Kler, ya orang sareng-sareng yuk. Halo sobat Caki di bumi. Tepang deui sareng Teh Mai sareng Claire sareng Dea dina acara Caki Carita Kitab Suci. Nah, Claire, Teh Mai bade naros hari Claire resep teu upami jalan-jalan? Resep? Upami ge resep teu jalan-jalan? Resep. Cobi sahabat Caki di bumi resep teu upami diajak jalan-jalan? Resep. Oh, resep sih Gea anu jawab resep pasti resep oge nya sahabat Cakinya. Nah, upami jalan-jalan teh hate urang teh sedih atau bingah? Ku bingah. Bingah teh seneng resep atau gitu. Seneng teu apa sedih? Seneng. Upami Claire? Bingah. Bingahnya senengnya atohnya diajak jalan-jalan. Tapi dina carita Alkitab teh aya nu jalan-jalan tapi anjeurna teh sedih. Sedih. Terang saha eta Gea? Terus Oh, sanes Claire, terang teh saha? 2 orang menuju jalan-jalan tapi sedih. Saha cing? Oh, tenyaho. Nah, ieu Gea dina Alkitab teh nyaeta aya namina Kleopas. Kleopas teh sareng rerencanganana janten anjeunna teh duaan nuju jalan ka Emmaus. Tah, di perjalanan aranjeunna teh sedih. Bari jeung rurung duaan teh nyaeta aranjeunna teh ngadebatkeun masalah Yesus. Terang kan Yesus? Terang. Nah, harita teh aranjeunna teh ngomong kieu, Yesus teh ongko jadi raja, tapi naha Yesus teh maut. Kan kuduna lamun raja teh gagah, tapi Yesusna maut. Gitu orang-orangnya duaan teh terus ujuk-ujuk aya jalmi deui anu nuturkeun aranjeunna teh. Tadi nu duaan jadi tiluan. Terus saur anu jalmi nu nyarangan etanya nyeros kieu. Emang aya carita naon? Lah, saur Kleopas kieu, emangna dedinya teh terang kejadian kamari nyaeta Yesus anu diagungkeun anu jadi raja teh pupus. Tapi ternyata dinu kuburna teh mayitna teh aya. Tah, sedih kan? Kedana teh anu jadi raja teh berkuasanya bisa mimpin orang jadi tentarana kek gitu. Ieu mah henteu ngadon pupus, tapi dinu makamna teh tah aya mayitna, jadi sedih. Tah kumahanya? Terus cek jelema teh naha make bingung. Kapan cek nabi-nabi ge kitu? Tah, terus gitu jalanna teh bilis kasonton teuing nya di jalan. Akhirna diajaklah si jalmi eta teh, yuk urang ngendong wae bilih engke kapentingan enjing diteraskeun wae jalanna. Tah, akhirna si jalmi eta teh ngendong didinya. Nah, di saat aranjeunna bade tuang, tah si jalmi eta teh dipasihan roti ku Kleopas sareng rerencanganana. Dicandak si rotina teh terus dipotong-potong. Ternyata Kleopas sareng rerencanganana teh emut. Lah, eta teh kan Gusti Yesus. Ternyata Gusti Yesus teh bangkit. Gusti Yesus teh hirup. Tah, Claire, Gea, ayeuna nya najan urang henteu ningal rupi Yesus, Gusti Yesus, tapi urang ngaraoskeun kanyaahna, kawasana. Karaos teu kuasa Gusti Yesus nyarengan urang? Karaosnya. Nah, sahabat Caki, urang ayeuna diemutkeun
najan orang teh henteu ningal rupi Gusti Yesus tapi orang ngaraoskeun kanyaahna Gusti nyaeta orang di sarengan unggal dinten orang diberkahan ku Gusti kitunya sobat Caki orang kedah percanten ka Gusti Yesus anu tos bangkit hirup kangge orang sadayana dugi di dieu carita Caki dinten ayeuna orang tepang deui di lain waktos Tuhan Yesus ngaberkahan dadah.